Bah hampura telat. Oh, nyiar obat naon yang naon obatna teh atuh. Lainnya obat. Hampura kita tadi orang teka dia teh telat tuh di dituna di pasarna teh macet. Oh, nangan bancetnya yang obat tuh. Yang ubar naon cenah eta bancet euy. Mane masuk apalan wae sok aya di ide anyar naon yang naon. Lainnya kudu neangan bancet yang ubar. Hampura bisi ngadadagu kita tadi orang ka dia telat tuh di eta nate non teh di pasar nate haririn. Oh, yang ubar bersin. Oh, bersin anu nahun meureunanya. Tuh kan dikumahakeun eta bancet teh euy diubarkeunana. Lain kudu neangan bancet yang ubar. Ya, teh tadi bisi abang ngadadagok padarkeun urang ulin. Di ditu teh di pasar nate macet mani hararese ngaliwat sereg. Oh, dilegleg. Wah. Oh, hirup-hirup dilegleg eta teh. Ampun, sugan teu teu hade kitu tah euy obat bersin teh cenah lur euy ku ieu ku bancet dilegleg. Jeung sukuna eta teh hirup-hirup dileglegna teh. La ilaha illallah, abahnya di mana ngadahar ubar ngalegleg bancet. Bisi abah yang kakak urang teh nyangka ulin di ditu teh tuh di pasar teh padahal mah urang teh ka dieu teh matak telat teh macet. Di ditu nah hareurin. Oh, iya neangan bancet nih jeung obat bersin. Paingan maneh teh lila ka dieu teh. Di dadagot kita tadi kunaon cekek si ambu teh lila ipek neangan heula bancetnya jeung ubar bersin manggih encan. Urang neangan dia dah hese atuh jang pi ubareun mah. Waduh eta bakatna naon gajang pi ubareun mah sok hese. Keun urang neangan di dieu apa bancet atuh jang saha maneh teh. Lain kudu neangan bancet yang ubar. Ka dia teh abah bisi nyangka ka urang nyangka ulin di pasar padahal mah urang teh teu ulin di pasar. Urang teh di pasar teh hararese. Mata ka dia telat teh hararese ngaliwatna. Sereng. Oh, iya dilegleg, heeh dilegleg. Heeh, ke atuh tong raribut make ini sugan neangan ieu mah bancet mah tuh ke we urang jeung abah urang neangan ya aya nu rek meuli eta teh atau kumaha nu pesen kumaha eta teh nu Yuh, pesen duh ai abang saliwang ya piduiteun deui ampun. wae ieu mah ya jigana euy. Yuh, bah ka dieu teh urang teh bisi nyangka ka urang abah ulin di ditu di pasar padahal mah urang teh ka dieu teh matak telat teh di ditu nah hareureun teh bisa ngaliwat sereng. Masih kudu dilegleg heeh keun urang neangan ja apal ti tadi ge pancenna. Jadi ayeuna mah ubar bersin teh ku bancet dileglegnya. Ah, Ya iya mah sagede saha kumaha, eta. sagede jempol kieu atau anu badag nu sagede inung suku. Wah atuh euy tuluy si Amu mah euy beda aya kana piduiteun mah geus tuluy ngimprit euy neangan ieu neangan bancet. Keun antep heula lah. Da asa manggih ti heula teh keun. Di mana ieu nya? Sabaraha nya hijina nya? Ieu ye si Amu bakat ai geus boga ieu ye kieu ye orderan kieu ye euy. Cenah mangala bancet ayeuna mah euy. Lumayan jigana ye jang bar bersin ngan dilegleg berarti kudu hirup ieu mah euy. Ulah ditakol ngalana kudu ditewak jigana mah ye. Aing ka mana ah ka sisi sawah aing pek si Amu engke paheula-heula meunang jeung si Amu aing. Lumayan jigana ye mah euy. Ngan saha cenah nya di dieu nu rek wani kitu euy. Kana nu sok bersinahun cenah ku bancet dilegleg. Teh asa kumaha hubunganna eta aing. Suka bakal digorowek meureunna engke ku bancetnya dina genggerongna ame eueuh meureun dahakna. Heueuh jigana mah kitu masuk akal eta ngecek sapintas mah euy. Ngan engke rek ka mana eta si bancet tuluy gitu kana jero beuteung atawa kaluar deui. Alah, ieu mah masih tanda tanya. Ah keun we ah neangan we keun kumaha engke ku para ahli nu kitu mah. Di ieu keunana ieu mah secara ieu mah rek neangan heula we urang meunangan piduiteun neangan bancet. Di belah dia ya di belah sawah nu loba teh.